ka mana geus singkil. Rek ngagenti oli kulantaran itu teh lila teh digenti. Jadi geus garing. Yang sabaraha poe atuh? Kumaha keur rusak geus 2 bulan. Amu nyapaingan. 2 bulan. Oh, kami poho da peujeut teu boga duit. Rek lieu rek diganti. Teu boga duit kami teh. Ai mah aya duit. Sakalian keur ngaganti oli. Mana oke itu duit teh mah iting mah. Alah atuh kumaha? Makanya jeung ieu nya sakalian jeung naon? Oli garden? Encan. Aduh Gusti. Nyama. Hati-hati. Hati-hatinya sing salamet.